Barang nu paling penting di kahirupan nyaeta barang hakan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadikan orang teh arek buat rem alias papadangan. Sebelum daang orang teh meuli es heula karena cuaca teh lumayan nyerenteng. Jadi weh neangan nu rada seger-seger kana tikoro. Kebeneran jasa ya saudara orang dagang taiti karena aya acara Agustusan di Rumpin. Sebenarnya mah orang teh resep taiti nu warna hejo tapi eueuh guys. Jadi nama melinan warna biru rasa bubble gum. Tapi tina rasa masarua wae sih ngeunah kabeh. Tapi nu warna hejo lebih ke favorit urang karena ciri khasna beda dari yang lain. Lebih sedep we diinumna candu teh geuning candu. Oke lanjut. Meuli esna teh dua nu hiji dirasa teundeun, anu warna ungu-ungu janda. Soalnya lamun meuli hiji doang mah bisi aya nu hayangeun. Bisi pajahkeun abong teh meuli teh meuni hiji. Nah, ieu teh urang karak bisa nyempetkeun dahar karena ti isuk teh terlalu sibuk. Terlalu sibuk jeung buru-buru jadi isuk-isuk teh sempet nyarap. Bener-bener enggeus pada kalanti. Jadi dahar teh babarengan supaya leuwih mirasa. Eueuh deui, pokona mah nu ngelehkeun kanikmatan dahar babarengan. Karena barang nu paling penting di kahirupan nyaeta barang dahar. Sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.